Mama oma komaria pede mi rebus anu ngakaduan ijo nentera moal bohong dauno jadi saksina najang layu Bapak dami sapanak warni anu ngagaduhan empang sahektar gaduh perwasari garari murah gregana mama oma komaria pede mirabu tung ngagaduhan ijo netera asih gurih jelas ku datang mangsa Bapak dami sapanawarani anu ngagaduhan empang saektar gaduh purwasari bulan anteng nyaksian urang dua mama oma komaria pede mirabus tu ngagaduhan ijo netera gomang layang Bapak dami sapanawarani anu ngagaduhan empang saektar di gaduh purwasari tetep anjeun Pak Kasmin apanarina centeng perung purwasari nu sangat tirup jajang tuh di sarangan mama asi di warung kebono purwasari anu angkat mantap geri ngalang layu titiran di luhur gunung recet-recet Bapak Haji dah mau nyilek nyalira recet-recet di sadana Jang Ahmad di macucut tersayang Makarajaya Purwasari pipikiran abararingu naonapi landong nama Ibu Newi Nusaban ngakaduan ijo neng ulang pipikiran neng Rima abasaka pede kirpik grup sambilulungan gaduh purwasari pipikiran bararingu pipikiran bararingu naonepi nanongonana Bapak uway anu nyilek nyalira anu ngagaduhan apa mancingan apa kadungan purwasari naonepi nanongonana apa na isi jago sila kokosan geningan apa na isi jago sila ketua grup paguyuban singa prabangsa kokosan buah kokosan aki bodoh jarak kosta anu bagus kokosan buah kokosan geningan Paji kosim papani wanet biru disarang ama mahaja ita lolohan batu jaya apa nadiana panar sapona jeli pipikiran bararingo hoyong disarang mama nadiana nu ngagaduhan jang diana nu bager tungak jati kawedan apa naon apilan dong nama akhirnya poe panar buah-buahan
pikiran bararingu Basia no bager kang melati tungak jati naon pi landong mama debatan jalan kabungsu pasar bita kalong liar nyilet sorangan gak ngasih pantungak jati anu bagus pipikiran asa ngimpi Bapak Komar nu ngagaduh anak kebawa kacang sahena di sana mama euy Suryana tawa biru satangkal kembang eramawa api alaman diri pasar Johor Karawang anu banget disayang Papa anu udah kerana pasang kocengkong deui sayang Papa Haji dari Gunung Jati anu ngagaduhana sarup Vespa disarang Mama Dewi Bude 3 bintang walet biru Mona tepung hati sok bingung Mona panggang hati melang pamiang bilik motibakan aku sampai ma Aisyah anu bagus Sokorea pisah gesila hese tepungna ayeuna ma iya nyonya menir di sama Mahaja Arnesa gesila hese tepungna Mama Devi boga sahat Citamia Sokorea pisah Pak RW Dapong di sana Mama Usi Cikatang gesila hese tepungna Sokorea pisang geslila hese tepungna wong kita ditos katampi gantena jojona gantena monggo ewuna serat tresna sabudara cinta urang geningan lepat dunga mundur pipisah serat salira Pak Haji Dedi nu ngagaduhan Kang Madesu Tanggulan Jaya Telaga Sari dina jajaran kelima Pak Haji Dedi nu ngagaduhan Kang Madesu Tanggulan Jaya Telaga Sari unggulna
padang bidua hati dasapu serang aturan saksian Paji Dedi nunga kaduana Kang Made Sutang Ulah Jaya Telaga Sari saksian teka pada jangan jaya malak sana mendak baca Pak Haji Andri Cicadas lintas Tangulan Jaya Teraga Sari Anobake tenanau mangat sedo di sarangan Pak Guru Epeng Leo tenanau Pak RT sama Dider Allah mangat sobar maju mundur mon gitu Pak Asep HKTS 5 lintas Tangulan Jaya kahoyong salira lelep buta Bapak Madi HKTS 5 lintas Tangulan Jaya ngajerit tuku pandiri Pak Acun anu ngagaduhan dua negara di sarangan aku mama ama dirantengan lintas Bangle dengan teing pamut bos Ari di sarangan aku mama aneh dirantengan teka-teka malina samoja sarang malati PRT kali beber walahan di sarangan mamaan walahan kaca piring sisi cai Mama Ica Sulastri Kedonga Sari Purwasari anu bage kemasa cabuati pami sarati miarja segala bisa ketua grup sabilulungan ing adong Purwasari kapiring berapati sepanjang jalan Karawang geningan Pamisa Panaremon wakilan ketua sabilulungan di sana aku si Remon ngagaduana kebon cau saparapat bau di gadau Purwasari Mama Titi nama mana Asep papana Asep grup sabilulungan kemang sot kabuati mati anu gado itu neng Alia neng Ira disarangan ku Abah Ramin penasihat sabilulungan di kali jurang Purwasari jejer di sana di peti apana Asep di sarangan apana Rana nu ngagaduhan wati dua grup sabilulungan di kali jurang Purwasari nyanggakeun gawe lujangan papa ang durai kosang kocangkon bager deui sayang jabatan saya oleh para sakayu api alar mandiri pasar Johar Karawang Amina Puspa Karangtang sakayu di damel baju pamiang beli motif pakan kos sampai Maisa tibatana jamino sabar tangtos nama tangtosna mulut rahayu Mama iya nyonya menir di serangan Mama Hajar Desa di bata Mama Depi boga sahat cita miang anu bagus tibatan jalan minusa supados Pak Kos tadi di sana Mama iya pasir jengkol
supados 10 rahayu pepakarya tena biru pasir jengkol lain-lain atau lain-lain daun awi Papa Haji Dedi Nunga Gaduhana Kang Medesu Tanggul Jaya Telaga Sari Lanta berem di tawaran. Pamisa Panare Monokil Ketua Grup Sabilulunga nembus rasa hoyong di sarangan pusiremon anu ngakaduhan kebonan jauh saparapat bau di Kadok Purwasari anu bagus Dong Sumera moal kalis Pamisa Panaremon Wakil Ketua Sabilulunga puluhan masa harita kok kayung luhur budi Pamisa Panaremon Wakil Ketua Sabilulunga teluntu jangan remon anu bager unga kaduan keboncau saparapat bau di Kadok Purwasari sanajan ibuan masehat geningan apana jena Leoran Jaya di sarang anak mamahnya Lea Citerep Lamara sanajan apana asmantera darumasa mangatakim nungang kaduan ijoneng Anita Komalasari isara memanyai anu montok bakana sampora olarek pedo iya apana ira ampera lintas Indramayu genyel-genyel lamun saestu tasru masa harita joleda tenyorea Pamisa Rantimi Harja Sagala bisa Wakil Ketua Grup Sabilulunga di Kadok Purwasari rasa hati kajong jona sareng Mama Ica Sulastri Kedonga Sari Purwasari anu bager padahal Mama Titi nama Mamahna Asep Papana Asep Grup Sabilulunga pedaan cedek kabela mati nunga kaduan itu neng Alia jadi saksi neng Irang
Abah Ramina penasehat sambilulungan kali jurang daun panacing arula apana asep disarangan apana rana nu ngagaduan wanti dua grup sambilulungan kali jurang Purwasari lir bentang anu jutaan pinuku pangharepan geningan moal salah pakaspin apa narina centeng perumahan cengkong milihan sugan tina kana uyong disarang mamah asih anu bager panjang umur bapak kasama panayudi pede hewani sarang anak mamahna Yudi anu bager salamat jang kabagjaan Wakinang Soekarno Lintara Jaya disarang mamah Nyai Samoja 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 sarang malati Abaramin sesepuh kali jurang disarang komaati kaca piring sisi cai Patalia panario cinta damai di sarang mamah anu bager 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 teh pamisa panaremon di sarang aku jang remon anu bager kembang soca pakambi apa nama Ili sarang anu mamah Eli kembang soca buah hati pada bisa panawarnia di sarang ama mawam kemarian kapili berang penting Bapak Haji damo nyileuk sorangan tapi Eli Pak Haji damo nyileuk sorangan berang penting basa kampede kripik di sarangan Ibu Newi patekana anu mulia Bapak angdo dak keren bos angko cengko tangan tu seueur gogodana api arana mandiri pasar Johar Karawang anu bager kemasot sabuah hati pamiang beli motif pakana kosami di sarangan nama Aisyah kapi Eli barang putih apa Nadiani sama mana Diana bosa bunjani gang tungak jati kawedalapan mun horong-horong di panggung Pak Haji Buyung di sarang ama Mahaja etang kadawung pabuara nohera cai talaga Abah Haji Lala Cipeundeuy anu bager di sarang ama Mahaja oyok Cipeundeuy anu bager grup sabilulungan nyanggakeun orang hiburan tetap duduk malah burung di pisana Mama Ais Uryana Rawawiru hati kuri hoyong di sarangan Bapak Komarung kaduan kebon kacang sahektar moala benang di bobodo daun iris
Mama Eis Uryana Rawa Biru anu bager di sareng anakku Bapak Komar anu ngagaduhan kebon kacang sahektar sasina anu ngemplok hejo geningan sulaya panotang tapela ngapi bintang daun iris Syarah kapayun Ibu Hajat sisi gawe Bapak Komarung ngagaduhan kebon kacang sahektar di sareng Mama Eis Uryana Rawa Biru anu bager kaendahan ayana di sisi empat panutan imut Bapak Komar nu ngagaduhan kebon kacang sahektar di sareng Mama Eis Uryana Rawa Biru anu bager duh waktu mitina Bapak Komar nu ngagaduhan kebon kacang sahektar panotan jadi tamela di sareng anak Mama Eis Uryana Rawa Biru anu bager ngabi bintang Bapak Komar nu ngagaduhan kebon kacang sahektar daun iris sisi gawe oyong di sareng Mama Eis Uryana Rawa Biru anu bager aduh ampun takdir teman takdir te benang dipungki berang penting badana teh tamat tunggara geningan sulaya Bapak Komar anu ngagaduhan kebon kacang sahektar di sareng anak Mama Eis Uryana Rawa Biru anu bager buktina Mama Eis Uryana Rawa Biru ngaratana sapanjang hoyong di sareng anakku Ibu Asih tukang masak aduh ampun Ibu Asih tukang masak anu bager di sareng anak Mama Eis Uryana Rawa Biru disayang-sayang Bapak Komar nu ngagaduhan kebon kacang sahektar beki rame badana teta patunggara Abah Atim disarengan Ibu Karami anu bager kapayunan Ibu Asih tukang masak kapayun deui Bapak Komar anu ngagaduhan kebon kacang sahektar di sareng Mama Eis Uryana Rawa Biru disayang-sayang Bapak Komar nu ngagaduhan kebon kacang sahektar ngabi bintang Mama Eis Uryana Rawa Biru anu bager daun iris sisi gawe aduh ampun Bapak minta duda bodong selang ciwaringin anu bager kapayunan takdir teu beunang dipungki
Bapak minta duda bodong serangan ciwaringin berang peti. Bapak minta duda bodong serangan ciwaringin anu bager kapayunan. Dei sayang Bapak minta duda bodong serangan ciwaringin anu bager haturan kapayun heula. Bapak minta duda bodong serangan ciwaringin deui paminta hoyong dina pihan deui paminta deui anu bager buktina paminta duda bodong serangan ciwaringin deui anu bager ngarahantan sapanjang paminta duda bodong serang ciwaringin deui anu bager deui haturana seepkeun wae paminta duda bodong serang ciwaringin anu bager anu bager kapayunan barang Ibu Asi tukang masak disayang-sayang. Ibu Asi tukang masak deui anu bager. Ibu Asi tukang masak katurana kapayun deui Ibu Asi. Bapak Boy anu mana Bapak Boy deui. Bapak Boy anu sayang. Bapak Boy anu bager kapayunan. Tetep duduk Pak Boy anu bager kapayunan moal buruk dipisona Pak Boy hate kuring Bapak Boy anu bager moal benang bodoh daun iris Bapak Boy saksina nu ngemplok hejo geuningan Sulaya Bapak Komar nu ngagaduhana kebonang kacang sahektar di sarangan mama euy Suryana rawa biru anu bagus. Gusti kagungan apanya
panyawat no langkung abdi lepat sakedi Gusti Maria bendung aduh alah iya rupingan damalang tara hoyong pirang dasar abdi Gusti kagungan panyawat mona gitu mah Gusti hibar deui kukupu hibar tenang Pak Haji RW Asem Gardu Jaya aya benya Mama Hajarok aya kukupu tikahia hibar deui Pak Haji RW Asem Gardu Jaya kukupu hibar tenang bejana di pawenang lain eta Mama Jarok kaya kabeh pasir kalike kuku putih kahia Neng Mona Anissa anu bageus bejana ti pawenang Pak RT Rani Magabel anu bager diserang aku mawaceun lain eta kukupu ti kahiyang beja nama Pak Haji RW Asem Ketua Gardu Jaya Desa Mama Hajarok kaya kabeh bejana ti pawenang ibar deui kukupu ibar tenang Pak Haji RW Asem Ketua Gardu Jaya Desa Mama Hajarok kaya kabeh bejana ti pawenang
hoyong disarangane Mona Anissa anu bageus kibar deui mama euy Suryana rawa biru anu bageus kukupuy bertenangan Bapak Komar anu ngagaduhan kebon kacang sahektar aya beda mamah euis bedana di pawenangan oyong disarengana Bapak Komar anu ngagaduhan kebon kacang sahektar lain eta kukupu di kahyangan Bapak Haji RW Asem Ketua Gandu Jaya di sareng Mama Jarokayane Mona Anissa kabeh bejana mah geuninganna bejana ti pawenangan Supadula jangan Supadula jeung kana ngajar di dina tampayan jaradi dina tampayan monggohi istri sejati tarajalir tina janji tunang-tunang tuku mati tata tincal temin cula resep nulu kanu butuh resep nala kanu susah Bang Ujang CP Abadua hiji tunggak jati handap asor hade semu somea jeung ramah tamah somea Bang Ujang CP Abadua hiji tunggak jati jeung ramah tamah titirinti handap asor Bang Ujang CP Abadua hiji tunggak jati tadiku kumalongku daraliri taraboh tempamri hayang ngapuji sok kapayun Bang Ujang ikhlas rela bibilasang mona parang menang cobaan tumamprak narima kadar jeung teu boleh usaha Bang Ujang CP Abadua hiji tunggak jati sareng Mamah Awa jeung teu boleh da usaha
monggohi istri sejati Bang Ujang CP Abah 2 hiji tunggak jati darah jalir tina janji tudang tanduh tugu mati Bang Ujang CP Abah 2 hiji tunggak jati di sarangan aswana jurik sinen tunggak jati anu bagus resep nulung kanu butuh resep nala kanu susah hadap aso hade semua Bang Ujang cepet Abah 2 hiji tunggak jati somaya jeung ramah tamah titirenti handap asor Bang Ujang CP Abah 2 hiji tunggak jati tadiku tumalangku taralinyo taraboho Bang Ujang CP Abah 2 hiji tunggak jati tepambri hayang kapuji ikhlas rela bibilasa monepara menang coba Bang Ujang CP Abah 2 hiji tunggak jati di sarangan asuhan dan jurik sinen tunggak jati tara ara jeung subaha tumamprak tarima kadar jeung oleh usaha Bang Ujang CP Abah 2 hiji tunggak jati dina seni Bang Ujang CP Abah 2 hiji tunggak jati dina seni hati-hati oyong di sarangan aswana jurik sinen tunggak jati di dasaran aku agama mohon hayang salamet diri hirup pula pasalia Bang Ujang CP Abah 2 hiji tunggak jati di sarang aswana jurik sinen tunggak jati solasi pada si jago udu solasi sarang mangande Bang Ujang CP Abah 2 hiji tunggak jati ngaliti kursi si gawe asuana juring sinen tunggak jati anu bager deui pada si jago udu tunggak jati karebo sutra pelangi sulamna Bang Ujang CP Abah 2 hiji tunggak jati anu bager sulamna udat-udatna katembongku asalami moal ikhlas bibilasa paoja sepuhna saibu labet anu bager kapayuna Bang Ujang CP Abah 2 hiji tunggak jati katembongku asalami moal ikhlas asuana jurik sinen tunggak jati moal ikhlas bibilasa pak ada jago udut tunggak jati anu bager katembong ku salami
Bang Ujang cepe abadu aji tunggak jati anu bager moal ikhlas bibilasan asu anda jurik sindena tunggak jati kawe dalapan buyuh ngungkung pada jaga udu tunggak jati buyuh ngungkung dina guru Bang Ujang cepe abadu aji tunggak jati buyuh ngungkung dina guru asuana jurik sinen tunggak jati bager deui pada jaga udu tunggak jati isuk nguyuh Bang Ujang cepe abadu hiji tunggak jati sore nguyuh asuana jurik sinen tunggak jati kawe dalapan mona peti ka impi-impi pada jaga udu tunggak jati anu bager mona peti ka impi-impi cikurai gunung cikurai Bang Ujang cepe abadu hiji tunggak jati tempat niis mojang geli asu anda jurik sinen tunggak jati kawe dalapan mona paturai hante penya pada jaga udu tunggak jati anu bager mona patabi hate nangis Bang Ujang cepe abadu hiji tunggak jati jeteran di luhur gunung recet-recet pada si jaga udu tunggak jati recet di sadana pada jaga udu tunggak jati anu bager pipikiran mararimu asuana jurik sinen tunggak jati kawe dalapan anu bager naon pi landongeunana Bang Ujang cepe abadu hiji tunggak jati anu bager borodi mah asuana jurik sinen tunggak jati kawe dalapan borodi kinciran wae Bang Ujang cepe abadu hiji tunggak jati si orang mah pada jaga udu tunggak jati anu bager apayuna Bang Ujang cepe abadu hiji tunggak jati borodi mah asuanda jurik sinen tunggak jati kawe dalapan borodi pikiran wae Pak Haji RW Asem Ketua Gardu Jaya Saibula Beti sareng Mama Hajaro Kayani Muna Anissa Gabel Pasir Kaliki anu bager asuanda jurik sinen tunggak jati kawe dalapan si hore kagungan dengan Bang Ujang cepe abadu hiji tunggak jati kikincira pada jago udu tunggak jati si hore sarami leuweung akin alim debleng jurik Pandasari di sarangan ini halimi deui saya Paera-terani mengkuncena Gardu Jaya di sarang aku ngawase yurang kapayun deui tibatana jalana kabungusu saegema api mawi juru kamera grup Terobos Jaya di
disarengan mama ubah anu mana Kang Surya Bandari Riwa disarengan mama Yula Catering Gria Pesona Abah Sangkuryang anu bager disarengan mama boleh anu taresare di peti disayang Haji Kosim Papa di Walet Biru anu bager dongeren Mama Haja Ica Lolohana Batu Jaya dongeren di Gerepase Pak Haji Kosim Papa di Walet Biru diserang Mama Haja Ica Lolohana Batu Jaya dongeren di Gerepase Pak Haji Kosim Papa di Walet Biru di sama Mama Haja Ica Lolohana Batu Jaya dongere Bapak Haji Kosim Papa di Walet Biru dongere di Gerepase di sama Mama Haja Ica Lolohana Batu Jaya Papan di Walet Biru di sana Mama Haja Ica Lolohana Batu Jaya Pak Haji RW Asep Ketua Gardu Jaya anu bager Mama Haja Rokaya Nemona Anissa Kapela Pasira Kaliki tong direret Pak Haji RW Asup Ketua Gardu Jaya anu bager tong direret tong ditampu tong geret Panalim Debeng Juri Panasari di sarang Mama Halimi Kabeh Pasir Kaliki tong Pereterani Mekocen Gardu Jaya di sarang Komawaca dongeret mah wang kaya pana Eci di sana Mama Esi anu bager rawa gede dongeret sada di berang dongeret api nur pede minyak wangi di sarang Mama Acam Simonara Mandira salam lintas dori dongeret Haji Sanin anu ngagaduhan jaba beka dongeret Mama Haja Sima Ciberem Cikarang Baru dongeret sada di berang dongeret Umi Aas boga saha nyileung sorangan di sareng ama papaang dudak keren basa kocangko dongeret di Gerepase Pamanarawan di Walet Biru nu ngagaduhan sagala tilu di sareng ama Mayu Manjatira Sakarawa bareng ano bageus dongeret
Wida Panarina Centeng Perum Purwasari anu bageri sama maasi di warung Kepona Purwasari dongeret mah pami sapanaremon diserang kucang remon anu bager Bapak Haji da mau nyilek nyalira jang ama di macucu tersayang Mekar Jaya dongeret Ibu Newi anu sabar ngakaduan ijo neng bola neng Rima abasa KPD Kripi grup sabilulungan Gadok Purwasari dongeret Bapak Uwai nu nyilek nyalira nu kakaduan apa mancingan Pagadungan Purwasari dongeret mah apa Nadiana bos sabun jeli di sareng Mama Nadia anu bageus dongeret apa Juhri anu ngakaduha rontok bisa hibah dongeret Bapak Kata anu ngakaduha rontok bisa lempah dongeret digere pase Bapak Erni di Rut RKS oyong disarang Mama Amar ya masih Bang Hide dongeret mah dongeret anu bareng Abah anu ulu-ulu dua desa anu bageus dongeret Pak Sunaryo sekretaris RKS dongeret digere pase dongeret papatong berem Paji Kosip Papa di Waret Biru di sama Mahajai Cara Rohana Batu Jaya dongeret papatong berem Pami sarati miharja segala bisa di sarang Mama Ica Sulastri Dei sayang Abaramin kesepuhan kali jurang anu bageri sareng Kumaati dongeret mah Bapak Kasama Parayu di PD Hewan di sareng Mama Yudi anu bager dongeret anu barera Haji Bungusu dua saat di Bandara Mutu mangka el Rumingka di bumi Dharma Pak Haji Bungusu dua saat di Bandar Mutu di Sarangan Ajang Rama Mama Haja Saripali pasang gigi Purwajaya tempur Dharma wawayangan wae Pak Haji Bungusu dua saat di Bandar Mutu di Sarang Kujang Rama anu bagus Nomantak Mahaja Saripali pasang gigi Purwajaya tempura Nomantak urang sing eling patarli panaryo cinta dame di sarang mamaem Gadok Purwasari anu bageus badan ganyak
kene Pak RT abdi di nu ngagegeh tangkala caringin angga dita dikelari Pak Haji Dedi anu ngagaduhan Kang Madesu Tanggul Jaya Tanakasari Mangka Eli Pak Haji Andri Cadas Lintas Tanggul Jaya Tanakasari Rumingkang Bang Cedo di sana Bapak Guru Ebeng Leong Rumingkang di bumi Pak RT Samad Idar Alam Mangga Sobara maju mundur no mantap urang sing aeli Pak Asep Hakang TS 5 lintas Tanggul Jaya no mantap urang sing eli Pak Madi Hakang TS 5 lintas Tanggul Jaya asa sama nonton Pak Wakil Ajun anu ngagaduhan dua negara diserang ku mama amah dirandakan lintas Bangkle eling-eling mangka Eli Pak Modbos Arit diserang anak mama ane dirandakan Rumengka mama oma Komaria PDM Rebus nu ngagaduhan incuneng terang Bapak Damisa Panawarania anu bagus Nomanta Bapak Kasama Panayu di PD Hewan disarang sama Manglar nu ngagaduhan incuneng entana kali jurang Purwasari Nomanta kurang sing Eli Pakenang Sukarna Lintara Jaya kasepuhan sabilulungan hoyong disarang Rabuna Nyai Kasmina nu ngagaduhan ajang Riko Gadok Purwasari kasasama Notara Eli Pamisa Panaremon disarang aku jang remon Mangka Eli api alaman diri pasar Johar Karawang disarangan Amihna Puspa Karang Tengah Rumingka di bumi Allah Rumingka apa Nadiana Bandara Sabona Jeli disarang nama mana dia Eli Bapak Angdo dak kerena bos angkot cengkong anu bager Mangka Eli apa Haji Lala Cipedai disarang sama Haji Oyok Cipedai Subang Rumingka Papa Wina Bandara Bilik 2 golong Rumingka di bumi hirup tungkul kupati Paji bongsu 2 saati Bandara Mutu anu banget hoyong disarang kujang rama sarang mamaja saripa ali pasang gigi Purwajaya Tempura Rumingka di bumi geningan apa Johri anu ngagaduhan rontok bisa hibet nomanta kurang sing Eli apa na Erni dirut RKS disarang mama Maria masih bangkuk hide nomanta mah apa anu ulu 2 desa nomanta bapak kata manu bagus
urang sing eling sapa Bapak Jali menjengkol ngagarenda Cibung pagel montang di serangan ibu mimina Purwajaya tempura katinate Mamana jang Ridki neng mila antona hati dua Bapak Cari menjenggot di serangan ibu mimin Purwajaya tempura diri no dibikeun mamah najang Ridki neng mila ngalangis bari ngosapa bolah wetan Bapak Cari menjenggot di serangan ibu mimina Purwajaya tempura nareponga mama najang Ridki sarang nemila asino ngantur harapan macam tukang kopi misto jompon langkong Basima tukang lauk anu ngagaduhan Icujang Umar Purwajaya tempura bakti diri kajojona rasa bakda apakah rasa nu ngagaduhan tanggola Cijalo anu bager disana mamawa Purwajaya tempura anu saya payarate usuh Remis Janari Umi Aas boga saha jileuk sorang dina kembang malati Papa udah karena bos angkot cengkong anu bageus ditimpang asih Mama Norowan di walet biru nu ngagaduhan sagala tilu di sarang memayub jadi rasa Karawang Barat anu bageus jompong lekong apakah dia anu satyana istri di sarang memangtin anu ngagaduhan icu dua neng milah Nur Laila buaratur lalakon peting tadi akhirnya eka nu ngagaduhan cinta sejati anu hoyong di sarang anak kuno cantik wae Cilele Sekarwangi daona saka kabelita apana Asep di sarang anak mamahrana nu ngagaduhan wanti dua grup sambil lelungan kali jurang Purwasari daora nu kararasa teu ayeuna sugana jaga sugan awe salilana Bapak Kamdi Aparamail isarang Mama Eli nu bade hajat grup sambil lulungan di kali jurang Purwasari Mama Oma Komaria PDMI rebus anu ngagaduhan icu neng tera teu ayeuna Bapak Damis apana warnia anu ngagaduhan empang sahektar di Gadok Purwasari
disayang-sayang. Teu ayeuna sugana jaga sugan awen sali-salilang. Apakah sama panayudi pede hewan disarangan mama tarung gaduhan itu neng intan kali jurang Purwasari. Api alama diri pasar Johara Karawang anu banget berundang mah apana dia benar sabun jeli di sama mana dia gantung lak jati berundang dia mah jalan bapak miang beli koti bakalan kos sami ma Aisyah deui saya abah haji nala Cipeuneuy mama haja oyong Cipeuneuy pamit anu bager pisan apa haji buyung disarangan mama Esther mau lepas mama haja Sri Salaju nu ngaduana pamancingan mau dapat cilidang dosa mau dapat cilidang dosa sakana jantung sauyuna pamantri kaya teknisi radio Bandasari anu bagus abah ata jurus sitari sareng kumaana nopang sabarna ngorilingan sisi tai waipong disaraku mamahna di poponcong anu bagus no heran daya talaga tangdang paninengan orang eling kana diri ujang bangcin anu bagus Kang Epot garanasi disareng ana wakuncung disareng ana mamah awang rijal ngembing asih tekalis domepat tapi mama om Purwajaya tempura dadah mana sanajan bari panggang Somalindung mama om Purwajaya tempuran diserang bapak karesum nunga gaduhana tanggul Cijalu Somalindung anak kabu PRT usuh minuhan mama om Purwajaya tempuran diserang bapak karesum nunga gaduhan tanggul Cijalu anu bagus Pak RT usuh ngembing asih bapak cari mencengot diserang ibu mimin Purwajaya tempuran tebona dipopohong mama najang Riki sarang neng Mila pabeh mana rasa macam tukang kopi bisto minuhan dadang diserangan abah asim tukang lauk anu ngakaduhan itu jang Umar Purwajaya tempuran tiberang tembok ngalangkang apa na ela apera lintas Indramayu genyol-genyol dipeting mamah na ela cikau musubah teu boleh eli
geningan sama kahan boy komplek jangan ngan memanita bapak karasu manung agaduhanan kanggulan Cijalu bapak RT usu mancaburang pipikiran mau purwajan tempuran kiamat sesorangan sanajan urang bangga apakah rasa mengagaduan tanggulun Cijalu disarang arah peran te usu anu sayang mau purwajaya tempuran anu banget dan ngomara-mona nyampe asir rendahan rendahan Mama Dewi Supraba si rambut pirang dongkon kesongan alias jengkoma tukang apa bakang antai apana dede panasari dongkon kasasiso gema bodan Paci Dedi nungang kaduhana Kang Madesu Tanggul Jaya Tanagasari Tumbang bodan Singarua Haji Andri Cicadas lintas Tanggul Jaya Tanagasari Mopoman Maat Cedot Hoyong disarangan apa guru Emeng Leo Dei sayang PRT sama di daerah Mang sabar maju mundur lalakon aem dasuki permana loklok jaya sampurna no bager aem dasuki permana loklok jaya sampurna disayang sayang Pak Asep HKTS 5 lintas Tanggul Jaya kadong Madi Hake TS 5 lintas Tanggul Jaya anu bagus ayam basuki permana loklok jaya sampurna genyo-genyo kapayuna geninganan yuk urang ayam basuki permana loklok jaya sampurna anu sayang jiong lain kerak lain ayam basuki permana loklok jaya sampurna genyo-genyo bela pati sapanjang ayam basuki deui ayam basuki deui ayam basuki permana loklok jaya sampurna bela pati sapanjang ayam basuki permana loklok jaya sampurna bela pati sapanjang Pak Haji Muhammad kedua-dua negara diserang aku Mama Ahmad dirandakan lintas mengalir kuriringan sisi cai Pamod Bos Arit diserang aku Mama Ane dirandakan Nohe Rangma api alaman diri pasara Johara Karawan Amina Puspa Karang Tengah Doera Caita Papaang dudak keren bos angkot cengkong anu bagus kurang eling karena diri apa Nadia bener sabun jari di sana Mama Nadia di dunia pamiang beli motif bahkan kos sapi sarang Ma Aisyah anu bagus